panjang kasih udah jamana meni talangke pisan teu keur nahaon jama teh mun aing mah datang ka dieu besok ngomongkeun batur cager kah cager oh alhamdulillah gitu sing semangat ngobrol teh sok sana aya semangat urang kaayaan kieu mah kumaha deh kada semangat urang kumaha deh semangatna keur mun cara manggih kabunga teu manggih kabunga alhamdulillahirabbil alamin gitu terus tina bab masalah ekonomi jeung kahirupan ayeuna nya syukur atuh lah makin kabunga mah urang menang bantuan aya teh geuning alhamdulillah duh teh urang mantap urang rek nuhunkeun teh oh ya nya atuh aparatur di luhur anu nguruskeun urang teh rek anu segatu alhamdulillah itu kan ampura lah urang rek nuhunkeun nya nah sok bae da eta mah demi kana kabeneran ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tah gitu. Abdi atas nami ti Acung Budak Channel. Waduh, anger nya Kang. Anger. Nganuhunkeun ka bapak-bapak ti pamerintahan anu di paling luhur anu protes biasa. Teh ngadukung atanapi masihan kesemangatan ke masyarakat nu hararit nya gitu nya sim abdi parantos nampi dana subsidi alhamdulillah Kang bantuan saya mah bantuan zaman Kiwari mah cenah nya anu agungna senilainya teh 5 juta Kang abdi teh yo bunga ka cida 5 juta nya nilaina teh mantak cicirenen bapak-bapak anu di luhur teh ka urang teh geus merhatikeun saha anu kaya, saha anu miskin, saha anu ripuh, saha anu teh anu ripuh. Biasa nyai mangkeun. Iya, beres. Ayeuna rebu-rebu nuhun dak saketika bungahan ka bapak-bapak anu di luhur anu protes biasa. Teh cek istilahna mah bela sungkawa ka abdi nya dan donatur walatra nya walatra. Mudah-mudahan ya artos anu ditampi ku abdi sing manfaat amin agung barokahna amin gitu atuh akan masihanana sing sehat panjang yuswa ageng rezekina ngajalankeun kuning tugasna amin lancar sabaposna ulah aya halangan harungan amin ya Allah ya rabbal alamin ari doa manatrat datang tayeuna abdi margi bagi milik lah istilahna mah anu 5 juta teh atos dibalanjakeun alhamdulillah ayeuna abdi ban masihan ka rencang abdi nya ka Punacum mudah-mudahan ditampi cum ya nuhun atuh Kang nya nuhun Kang nuhun pisan ya eta mah udah eta mah ieu mah ti Akang oh nya udah ditempun deuna oh nya ieu mah nya manggih milik gitu nya nuhun Kang nuhun abdi meureun lamun purakeun dipurak lamun pakeun dipake meureun ku abdi nya lumayan atuh 5 juta ge eta anu eta mah nilaina nya ai berupa duitna geus katampan 5 juta nya ih acar nih macam jadi anu 5 juta urang aya mah ngajaran pidato oh ari ieu mah nu kagegelan imah ti imah aja imah kagegelan eta mah ti urang hasil kata di urang boro-boro kajangan duit 5 juta urang mah anu ratusan oge antara kabere oh kenal sakadulur meureun mun eueuh bapa meureun hitung ganti bapa di dinya nya gitu mun eueuh dulur mun teu asa ganti dulur geus atuh bisi hayang aya lain sumbangan geus atuh pan dus mah di abi ge aya dus saminggu sakali mah ka abi we atuh urangkeun we ka nu ripuh ya saminggu sakali ngan abi hampura mau bisa nganterkeun ka dieu teang wae ka imah ka ditu ka batur ngabareto meunang dus meunang karung gara-gara teu tiap minggu ka imah ka ditu nya nyokot dus ka Cipurut alhamdulillah atuh aya pembagian aya itu aya pembagian mah minggu yang kela mun geus menang loba dus di Kang Uda jual bae ka tukang rongsok gitu dua bagian dijual nya moal ka tukang rongsokkeun ulah dijual dibagikeun da dus wungkul dus maksudna dus naon dus wungkul eueuh nanaonan jerona eueuh jadi dus urut-urutna urut dus wungkul jadi kumpulkeun ku Akang lamun geus menang loba jual ka rongsok gitu jadi urang rek dianggap pemulung
Tapi asa meningkat itu jualan itu halal we. Detik-detik ogenan daripada ngaraguan anu tanah buru tetangga jadi timbul kaurangna naon teh sarana suudon suudon ulah Kang ulah aya mah hate sing jembar hate sing bersih itikanan kahirupan urang maju ka hareup lain maju ka tukang ka hareup sing tenang bae mantap kitu ngebantu urang anak jamang aya tuh zaman teripu enak urang mah ditarimakeun ka beunghar mah kesehatan ge sehat beunghar gitu beres sehat jeung jagjag awak ogeuna alhamdulillah nah sehat nuhun Kang nya eta mah kagegeran mah ti dieu lah teuing naon lah udah tinggi tempo nilainya gitu lumayan nya kitu eta mah nya akang geus rek mulang majig di masa mah urang ieu kita mulang ada ke di dieu mah mulang mah cuma pangkal hujan gitu oh jadi gitu assalamualaikum salam Nina Kang nuhun atuh ieu rek tadi heula ka dapur aya FMC atuh tambahan oh atuh ade